Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi hoyong ngawawancara Umi biasa. Ya, Abdi hoyong ngawawancara topiknya tentang ngajalankeun kegiatan Ramadan saat pandemi corona. Pertanyaan anu kahiji. Naon anu Umi cara ngeunaan virus corona? virus corona tuh virus anu ayeuna nuju nyerang ka seluruh dunia, disebut teh pandemik lah. Nya virus teh sejenis atau samacam jeung virus SARS atau atanapi MERS. Nah, eta teh awal nama di kota Wuhan di negara Cina. Didinya teh di Wuhan teh jalmina teh sok ngaemam binatang anu diharamkeun ku orang Islam. Nah, jadinya teh terus penyakit itu teh nyerang jelma tuh. Jadinya terus nyerang deui ka sesama jalma. Nah, jadi bahaya, mematikan. Anu kadua, naon wae kegiatan anu dilakukan pikeun Ramadan wasih ayeuna? Ayeuna mah kedah prihatin lantaran sholatna Umi, taraweh Umi masing-masing, supaya ulah aya nyebar deui eta ngajaga supaya entong nyebar virus corona. Anu katilu, naon wae kegiatan anu dilakukan pikeun Ramadan wasih kamari? Nah, benten atuh warsi ayeuna jeung warsi kamari mah nya alhamdulillah warsi kamari mah normal biasa. Salat tarawih di masjid, buka puasa takjil di masjid. Ayeuna mah berkelompok berkerumun ngariung teu ngariung ayeuna mah. Anu kaopat, kumaha tanggapan Umi ke kegiatan ibadah di imah teh? Kegiatan ibadah di rumah teh lebih deket kekeluargaan antara bapak, ibu, anak. Ibadahnya lebih deket keluarga, lebih inilah terus waktuna lebih seueur waktuna teh. Anu kalima, kan ayeuna teh tetiasa mudik ka kampung halaman. Iya. Nah, kumaha tah tetiasa mudik ka kampung halaman? Nah, itu mah salah sahiji anjuran ti pamarentah. Ulah mudik ka lembur naon. Nah, amun urangnya ka kolot urang, orang tua kolot urang, aki nini urang. Nah, ulah ka lembur lantaran orang usia umurna anu tos lanjut gampang kaserang corona gitu. Jadi ayeuna mah ulah aya ka lembur. Ayeuna mah udah we di bumi wae. Anu terakhir, anu keenam, naon wae hikmah anu bisa diambil di Ramadan wasih ayeuna? Oh, itu mah hikmahna kanggo seluruh dunia, terutama umat muslimat seluruh dunia, supaya nih Allah Subhanahu wa Ta'ala teh ngasih mencek urang mah peringatan, cek bahasa Indonesia peringatan atanapi supaya urang teh lebih dekat lagi, ibadahnya lebih lekat deui
lebih dekat lagi ke maha nu nyiptakeun urang eta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah urang ayeuna di bulan Ramadan lebih kuat, pahalanya lebih sigur pahalana, sabab urang ayeuna teu aya kegiatan iwal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Umi atas ngawaler pertanyaan anak. Sami-sami. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.